Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syari'atahu wa 'allamana ilmat tariqah wa ilmal haqiqah alladhi 'allama hadhihi al-'ulum awliya'ahu wa 'ulama'ahu wa ja'ala sayyidana Muhammadan a'lamal ulama wa atqal atqiya wa azkal azkiya wa asfal asfiya wa ja'alahu imamal awliya wa imamal arifina billahi subhanahu jalla wa ala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatimu anbiya'ihi fala nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat tarfa'una biha indaka 'ala darajat tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tubba'ihil anjumin nayrat. Allahumma aftah lana walil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat bi futuhil arifin waftah lana walahum bi futuhil awliya wasyuhada wassalihin waftah lana walahum bi futuhil anbiya wal mursalin salawatullah wassalamuhu alaihim ajma'in. Ya muyassiru yassir ya mudabbiru dabbir ya musahilu sahil sahil alaina kulla asir bijahil basyirin nadhir wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mangga kusadayana oskeun deui doa ieu teh doa nusuk dianggo ku para wali setiap ba'da netepan wabil khusus ba'da salat subuh sareng salat maghrib ditungtut we unggal ngaos dibaca sugan we apal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahi ma sya'allahu
la quwwata illa billah, masya Allahu, kullu ni'matin minallah, masya Allahu, al khairu kulluhu biyadillah, masya Allahu, la yasrifu su'a illallah, ya hayyu ya qayyum, birahmatika astaghith, ya hayyu ya qayyum, birahmatika astaghith, ya hayyu ya qayyum, birahmatika astaghith, la takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah. Allahumma inna maghfirataka arja min amali wa inna rahmataka awsa'u min dhanbi. Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmataka farahmatuka ahlun an tablughani li'annaha wasi'at kulla syai'in ya arhamar rahimin, ya hannanu, ya mannan, ya dayyan, ya burhan, ya hannan, ya mannan, ya dayyan, ya burhan, ya hannan, ya mannan, ya dayyan, ya burhan. Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma farrij an ummati Muhammad, Allahumma ghfir li ummati Muhammad wa li jami'i man amana bik. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa farji minaz zina wa lisani minal kizbi. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa du'ain la yusma'u wa nafsin la tashba'u. Wa min ha'ula'il arba' ya latifan bi'ibadih, ya aliman bi'ibadih, ya khabiran bi'ibadih. Ultuf bina ya latifu, ya alimu, ya khabir, ya latifan bi'ibadih, ya aliman bi'ibadih, ya khabiran bi'ibadih. Ultuf bina ya latifu, ya alimu, ya khabir, ya latifan bi'ibadih, ya aliman bi'ibadih, ya khabiran bi'ibadih. Ultuf bina ya latifu, ya alimu, ya khabir. Kita kedah dituntut diapalkeun sekitu apalkeun, mun aya salah sawios ahli nyerat pangnyeratkeun dituntut fotokopi apalkeun eta teh didawamkeun setiap ba'da salat, khususna ba'da salat subuh sareng ba'da salat maghrib. Eta wiridna dacan ke dugi ka istighfar, dugi ka nu sanesna dituntut bae.
urang lajengkeun kana hanca urang sadayana dina ngaguar ilmuna para aulia, ilmuna jalmi-jalmi anu warusul, jalmi-jalmi anu dararugi ka Allah Ta'ala, jalmi-jalmi nu ma'rifat ka Allah Ta'ala. Kurang diguar ilmu-ilmuna jeung kafiat-kafiatna tata carana daya sanes urang teh hoyong ngiring sapertos marantanana. Suatu saat urang sadayana hoyong kenging rizki tiasa dugi ka Allah Ta'ala, sabab urang sadayana mesing paciweuh tuluy nguruskeun dunya kabeh rek ditinggalkeun. Urang paciweuh tuluy nguruskeun amal-amal urang anu zahir, salat, zakat, puasa, munggah haji, maca Quran, sedekah jeung sabangsana. Lamun teu diome ati urang maka eta bakal ngalumuk kabehanana ukur cangkangna wungkul. Urang sadayana moal boga rizki bisa nepi ka nu nyieun urang, eueuh kanikmatan nu paling puncak sabak da sawarga, eueuh kalimatan nu paling puncak di atas sawarga kitu atuh. Teu aya kanikmatan nu paling puncak saluhureun sakabeh kanikmatan kitu atuh kuduna, yakni kanikmatan bisa ningali kana zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat Allah anu ngadamel sadaya makhluk, nu ngadamel kabeh kaajaiban, ngadamel kabeh kahebatan. Lain ari urang tisuk-suk tidungdung, urang teh lain sok meakeun waktu teh hayang duit. Itu resep urang. Jadi dibere resepnya. Aduh mun nyekel duit dina leungeun urang 10 juta we nu 100 ribuan, komo 100 juta mah nikmat. Saha nu nyieun nikmat? Allah ngadamel nikmat teh make sababiah naon bieu teh? Duit. Geus kitu nikmatna nepi ka tisuk-suk tidungdung urang. Aos ya. Diajar ilmu tauhid di sadaya. Terus urang ini ka mana? Tuh tingali rame ti Sumedang ge. Ngabreng ka ditu tuh ka sisi laut. Kamari belaan hujanan, belaan kaanginan, belaan kapanasan, hayang naon? Piknik. Rek neangan naon? Kanikmatan, kasenangan. Disebut kasenangan teh ningali naon? Ningali pemandangan di mana? Aya laut, menang nyeun saha lautna? Terus senangna menang nyeun saha? Allah mere senang ka urang sababiah aya naon? Terus ayeuna urang tisuk-suk tidungdung hayang boga pamajikan, ya, mika bogo hiji awewe, mika bogo hiji lalaki. Gitu. Teu aya beurang, teu aya peuting, teu aya hujan, teu aya oek jeung sabangsana. Wani ngorbankeun itu, ngorbankeun ieu, bahkan nepi ka wani nemahan pati. Itu keur ngamiliki nu dipika cinta ku urang. Laras kitu. Senang ati urang? Senang. Boga eta teh. Senang gok jeung eta senang? Senang. Kusaha dibere senang? Naon nu jadi sabab? Istri. Awewe atau mencek awewe mah? Lalaki. Oh kitu. Eta awewe nu menyeun saha? Allah. Ai laki nu menyeun saha? Allah. Terus ayeuna jelema anu nyieun taman. Ulu sagala tuli jelema nyieun warna nepi ka ulu diteuteub imah sorangan hade, mobil hade, sagala hade. Sabenerna meunang nyieun saha dina hakikatna? Ngerasakeun saha hakikat? Allah. Aya kasenangan di dinya urang? Tuli urang hayang kadaharan. Anu nikmat teu nu dipika senang, dipika resep ku urang. Pakaian jeung sabangsana sing emut kabehanana oge hanya ala kadar dadamelan Allah. Kabehana ge dadamelan Allah. Pantar kumaha nikmatna lamun urang papendak jeung Allahna. Da can kaharti lamun teu dipesek itu mah. Nah kumaha disebut urang kudu nepi ka Allah, kudu nepi. Nah make kudu nepi gitu. Geus salat.
tapi kahartieun ku jelema nu bodoh mah nampak kudu nepi eta disebut urang hayang ka sawarga hayang taunya diteukeun sawarga kanikmatan ieu ge sing inget ku Allah didamelna Allah ngadamel puncakna kanikmatan teh surga alam kanikmatan surga teh urang nepi ka kudu capek kudu kitu kudu iki kudu korban segala rupa teh keur eta ngahontal surga dadamelan sae eta engke kesenangan di surga menang saha senangna menang Allah pantar kumaha mun papanggih jeung nu nyieun surgana innallaha jamil Allah taala elok Allah taala aduh tuh moal aya kaelokan moal aya kahebatan moal aya mun disebut ayeuna jelema sakieu hebatna ciptaan Allah sakieu hebatna tinggal komo Allah matak sararea para wali mah teu ngudag hebat ayeuna teu ngudag hebat anu kiwari henteu nu diudag ku para wali mah hayang nepi kanu maha we eta mata di mana jalma-jalma anu geus wusul ilallah jalma-jalma anu geus nepi ka Allah taala nah rek butuheun ku harta banda da moal atuh pikir ke urang da kebutuheun ayeuna sugan ku kadunyaan kanikmatan dunya da moal atuh moal butuheun teu direret moal rek cinta ka dinya naon sababna atuh da atina geus katarik ka ditu batur mah nyaho teh disebut al arif teh nu nyaho hargana Allah nyaho agungna Allah nyaho hebatna Allah nyaho geus we eta urang menepi ka init ka ditu teh hayang meunang perkara nu dipikaresep ku urang nepi ka senang ku urang nu dipika hayang ku urang eta teh kabehana ge ala kadar ciptaan Allah anu rumah remehna kabehanana oge lain sawarga di urang nu sak nepi ka cul salat cul ngaji teh ngudak-ngudak lain sawarga anu rumah remehna nah kanu nyieuna urang teu ngareret nah urang teu hayang panggih nah da kudu dipesek heula kitu pikir ku urang kumaha tah hebatna Allah kumaha tah elokna Allah kumaha tah giningna Allah kumaha tah geus kitu cacak urang ka awewe atawa ka lalaki geuningan di surug tidung bari dijieun ku Allah senangna dijieun Allah ta Allah mere kasenangan anu paling puncak jaga Allah mere kasenangan nu paling puncak mereka nikmatan nu paling puncak engke di sawarga ka sakabeh mukminin nyaeta tiasa ningali kana zat Allah subhanahu wa ta'ala moal aya tah sararea teh hayang ngudag eta bisa lamun ti ayeuna diudag eta hayang gok jeung Allah bisa ngan ayeuna mah ati nu bisana teh adapun nepi ka panon ieu mah teu bisa kecuali jungjunan urangan nyalira Kangjeng Rasulullah kitu ge jungjunan urang ninggalna teh sanes di tempat nu disebut alam dunya ieu di alam malakut anu kacida agung nu teu katincak ku sakabeh nabi teu katincak ku sakabeh wali teu katincak ku sakabeh malaikat alam naon duka da malaikat ge teu uningangeun jungjunan we nyalira nu matak saha anu panglobana ilmu di antara makhluk jungjunan malaikat Jibril tukang mapadenan ilmu ka sakabeh makhluk eta harita ti Sidratul Muntaha tangkal kai panganggeusan nu disebut panganggeusan teh anggeusna kanyaho kabeh makhluk semedinya eta kumaha eta malaikat Jibril tiasa terangkeun deui ka dituna henteu pangna kitu ge teu aya ilmu anu cobor nu kurang leres nah jungjunan urang mah kita angkatnya lira di paparinan uninga ku Allah taala dikeresakeun di paparingan uninga ku Allah dina alam eta mawi jungjunan alam teh a'lamul ulama naon a'lamul ulama teh pang ulamana sakabeh ulama ai ulama teh anu boga ilmu dek golongan malaikat rek golongan jelema rek golongan naon pokona nupang sampurnana ilmuna ti saantero makhluk saha jungjunan urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keur ngitung makhluk jeung makhluk ieu mah lain nyaritakeun makhluk jeung khaliq
lain. Ieu mah dongeng makhluk jeung makhluk. Ai dongeng makhluk jeung makhluk mah aya perbandingan, aya darajat. Maknya disaruakeun TK jeung SD piraku, maknya disaruakeun SD jeung SMP piraku, gaji insinyur disaruakeun jeung gaji SD moal merek laras. Da ieu teh nangtukeun elmuna ieu teh kitu we. Nabi ge kitu, di saantero nabi, di saantero malaikat. Tah engke teh aya martabat jeung darajat tuh ku urang ayeuna kauninga bahwa gitu. Yen setiap makhluk teh darajatna dibeda-bedakeun ku Allah, martabatna dibenten-bentenkeun ku Allah taala. Nah, junjunan urang mah termasuk satu-satuna ciptaan Allah nu paling diunggulkeun ku Allah taala. Ti saantero sadaya makhluk ngan hanya kal teu saeutik ayeuna jelema anu teu sadar nepi ka dinya. Akhirna keimananna bisa coplok, tuluy nyepelekeun nabi. Tong agung-agung teuing ka nabi dasar wa pada jelema. Mengkultuskan naudzubillah. Naon ari harti mengkultuskan teh ngagung-ngagung eta ari urang sok aya sifat ngagungkeun antara ka SD jeung antara ka insinyur. Pada eta teh sok aya. Naon nu jadi kaagunganna teh? Ilmuna di antarana kitu lain. Sok aya geuningan urang eta. Sarua ngagungkeun ieu kitu, di atas ngagungkeun ka si ieu. Ngagungkeun si ieu di bawah ngagungkeun ka si ieu. Geuning urang ngagajih ge kitu, ka si ieu maladen sabaraha? 10.000. Tah ieu mah tukang sabaraha tah? Tah tenaon pangna de kitu-kitu teh? Berarti ngahargaan. Leres. Ngahargaan ilmu, leres gitu. Berarti lamun ngahargaan teh takzim teh eta teh. Ngagungkeun teh eta teh. Kitu. Kahartos kitu. Nah, ikan nabi sorangan da memang nya atuh. Da memang nya. Ulah urang nyebut mustahil da memang nya bat ayeuna geuning tumpah-tumpah tah Allah teh ngadamel hiji makhluk anu memang paling berilmu. Lamun Kangjeng Nabi Adam alaihissalam dipaparin uninga kana sadayana jenengan makhluk Allah, junjunan urang mah jeung zatiyahna ilmu ditamplokeun ka junjunan urang. Lain ukur jenengan anu unggul, jeung zatna kitu. Urang sadayana urang ngetrik ngeureuh teh nyaeta keur eta sugan jeung sugan urang kacepretan, kasinaran, kacaangan ku cahaya para wali nepi ka urang bisa nuturkeun kana tapak lacak maranteunana. Mun maranteunana dugi ka Allah urang ge sugan we menang rezeki ti Allah, bisa dugi ka Allah taala, bisa gok jeung Allah menang kanikmatan ti Allah taala. Tiasa tepang sareng manteunana ieu teh nikmat nu paling puncak teh ngan latihan kudu ti ayeuna. Latihan teh kudu kumaha? Ati urang sing nepi ka anteng jeung pangeran. Kanyahokeun ku ati urang agungna pangeran. Kanyahokeun ku ati urang elokna pangeran, gindingna pangeran, hebatna pangeran, kawasana pangeran. Ditalung ti ku ati beki dieu teh beki nyaho tah beki arif kitu. Beki dieu teh eta nu jadi wali teh disebut al-arif teh kitu. Dipapai heula kitu. Jadi salat teh beki dia teh beki eusian. Lain ukur salat, ulina ge eusian. Keur di pasar eusian, keur di mana bae eusian. Ati teh kitu, tuluy we ati teh madep ka Allah taala. Geus kitu mah anteng we. Di mana geus beki nyaho agungna Allah, moal aya istilah kitu atuda. Erek kumaula ka Allah dibawa ngaji nepi ka peuting, dibawa salat, dibawa maca Quran, yuk we. Tenang we, da kuring mah keur kumaula ka Allah. Kitu. Lain keur cicing dina luhureun taneuh lain. Lain keur cicing di imah lain. Ieu mah keur kumaula ka Allah teh etanana. Manteng ati teh ka Allah estuning tenang. Meusing becek, meusing kumaha ge teh eta. Eta nu disebut mahabbah rek mimitina bibitna mahabbah teh eta nya. Lain ruang riungna lain antengna ati. Madep ka Allah di mana bae keur kumaha bae. Nu ngajina saha bae da teu ngareret nu ngaji ieu mah ngareret keur kumaha ka Allah. Tempatna di mana bae da teu ngareret masjidna, teu ngareret imah, teu ngareret pasar.
ati we kumaha ulah ka Allah da cicing di masjid ge ari atina kana dunya mah kitu we meusing nyanyekel Quran meusing salat kitu ai atina lain ka Allah mah kada teu salat teh meureun eta teh leres jadi ati urang walhasil keur ngalidik ati jeung ngalatih ati teh urang teh perlu ilmu nya di dieu urang sadayana kalaresan alhamdulillah wa syukurillah urang sadayana urang ngetrik ngeureuyeuh muka kitab Azkiya anu disusun ku hiji waliullah nu agung Imam Zainuddin Al-Malibari radhiyallahu an oge disarahan alias disarahan teh dijelaskeun deui kitu nyaeta ku Imam Abu Bakar radhiyallahu an. Ya teh nerangkeun bahwa perjalanan ka Allah taala teh kudu ngaliwatan 3 tahap. Hiji syariat, 2 torekat, torikoh teh 3 haqiqah atau nabi hakikat. Nyebut nama kumaha we da rupa-rupa geuning nyebut nama torikoh gitu pek tarekat heuh kek da lain bahasa anu dibutuhkeun mah prakna we leres prakna we urang rek dahar sangu dek nyebut nasi sangu kejo nu penting mah eta we bungkeuleukna eta rek didahar ke kuring kitu leres teu kudu pake pasea eta rame aya jelema di ditu geur teh maseakeun ngaran pare kan cek ieu cenah pare opat naon genep opat cek ieu cenah naon ieu teh sadane cek ieu kitu aya GL segala rupa ieu wah ieu mah setra cenah ieu geur teh pasti lain keuh ieu nah make kitu teh kawas bolon teh make jeung parasea sabar ieu cenah parena ieu cenah sur ieu parena padahal ieu mah pare anu keun bae da eta mah ukur ngaran ai sia eta butuh ku ngaran butuh ngalebok keul teuing kitu mun butuh ngalebok buru-buru we ka ditu giling sok kliwet hese teuing ngeunah we hakan teu ngeunah we teu na ganti deui neangan kitu kalau kang marebutkeun ngaran bisi kurang kene dipangnamahankeun deui hayang ngaran sabaraha puluh coba saya teh gitu eta teh ngabingungkeun maneh teh kitu teh ngaliurkeun maneh beas kepala beas naon naon we lah eta mata da sabenerna mah ku tukang pare mah disengsirikeun eta ge di ku tukang beas mah geuningannya disengsirikeun kitu naon sababna da sok beda karung jeung eusi teh karung teh beas Cianjur kumaha Sumedang Cianjur kumaha pojong nu mawi abdi mah ka tukang beas sadayana bejakeun we ieu mah pokona mah kuring mah ngajual beas bisa ningali dina tulisan-tulisan umpamana barareda kok aku badinya pokona katarima henteu tah beas kieu asaan we kitu beas campur teu campur da campur teu campur ge hakaneun sarua nah beas we sarua gitu biasa ayana we lah gitu kalieur-lieur gitu tah gitu jadi urang sadayana omat da urang meureun ayeuna mah geus terbuka pemahaman eta ulah sok marebutkeun ngaran tingali ngaran da ieu mah loba nu parasea atuh marebutkeun bahasa bahwa kana eusina ai eusina di padangan tepan geus sarerea ya nu ngalaksanakeun hari acangkangna parebut neme enjing-enjing abdi teh wangsul teh enjing-enjing kerja kita jam 5 aya dek kereup enjing-enjing torocol tamu di Banyaran pasea anak jeung kolot dugi ka saking kesel meureun anakna sileungeun teh brusek kana aspal panas atuh si suku sileungeunna teh wah atuh raksa aiteun ubar ka ditu ka dieu nya nunjukeun kedah ka abdi jadi teh kitu teu apal si hore putrana meureun ieu teh pendapatna teh pendapat
pada ayeuna anti kunut kitu tah bangsa sagala ngamusyrikeun itu ieu teh apa irama henteu meureun mas-mas pasea mas-mas atuh rame jeung masyarakat saking kesel teu digugu wae meureun ieu bakating stres gitu nepi ka lalapkeun leungeun teh cenah kana aspal awana ya tas jebrog ieu mah biasa tos dewasa sekitar 27 tahunan 27 tahunan cariosna naon ieu teh panyata rek ubar hayang cager eta efek teh dongeng gitu abdi teh stres kieu ya gejeuleuh kayak kadinya merebutkeun ngaran teh teu terus dipapatahan dibawa diajak ngomong ai ngomong jeung jelema nu boga akal mah tanya teh akalna tong ditanya dalilna ditanya mah akal we geus tong ditanya bahasa itu ieu tanya akal nu kaharti henteu urang ngobrol ngadongeng eta gejelik eta masalah nu model bieu dongeng teh kakarak meureun kaharti teh kitu mah cenah geuning namanya terbuka teu boga rasa meureun bener tadina satiap nu make batu ali musyrik nepi ka tafsir diduruk ku manehanana rumaos manehna ge abdi teh meureun dosa abdi teh kadah kumaha ieu teh nah Allah ngahapunten ka abdi nampi anjeunana itu dipasihan terang sagala rupana kakara-karti merebutkeun paisan kosong gitu kitu di antawisna ari eusina pada ninggalkeun encan ge acan meunang sawarga ai paseana geus di dieu teh encan ge acan meunang sawargana jeung kolot nepi ka wani pasea di dieu jeung tatangga wani pasea ai meunang sawargana geus acan di dunya can di dunya geus jelas pasea datang ka ditu acan karuhan nah itu teh puguh-puguh teh bodoh teh liwat saking gitu itu jadi tilu kali deui syariat thariqah tarekat sareng hakikat naon ari ngaran syariat ai syariat teh nyakel pageuh kana aturan-aturan Allah haram cekel sing pageuh kitu wajib teh nu mana haram nu mana kitu ieu sunat ieu makruh ieu wenang tah tidinya diaji ku urang naon aya thariqah ari thariqah mah nyaeta praktek koe langsung jalankeun tah nu bieu teh nya singnya kalawan apik nya jalankeun teh sing teguh ulah sok luncat-linci luncat mulang ari kamari haram aya-ayeuna make jeung meueusan kumaha itu teh henteu tarekat teu ngaji tarekat nu kitu teh ya tarekat mah sanes kitu sing azimah teguh kitu ulul azmi teh boga keteguhan sing apik gitu sabab lamun teu make apik nu jadi cilaka teh justru tina ceroboh naon sababna loba kacilakaan ayeuna padahal palalinter lain teu nyaho teu apik sakitu we lah nu sok jadi tabrakan naon teu apik nagara nepi ka hancur naon teu arapik ya nepi ka jelema ayeuna parasea padahal nu diucapkeun nama Quran hadis naon sabab teu apik eta kumaha carana tah sing apik atuh hartos teu tuli papelakan nepi ka perang jeung sabangsana nah atuh teu apik urusna kitu motor gancang ruksak mobil gancang ruksak naon sabab teu apik kitu awak urang ge lamun teu apik mah ngurus teh jo rawun we teu apik lain ari salat lamun teu apik nah rek mulus moal kitu we puasa teu apik moal bisa nepi ka pangeran moal meunang kasampurnaan ari teu apik mah lamun hayang nepi ka pangeran kudu make naon sababna lamun teu make apik dar-dor di jalan teu nepi-nepi ka ditu mas-mas cegur kitu lampuna pareung sagala rupa da teu apik teh atuh kitu tah di dieu butuhna kaapikan teu katilu nyaeta hakikat ari hakikat mah kepna nyekel mutiara na teh eta hakikat tah nepi kana hakikat teh eta mah wallahu a'lam Gusti anu ngresakeun masihan anugerah ka sebagian hamba nah teu bisa diteangan ku urang
teu bisa. Hayang nepi ka hakikat pek ka hayang mah alus usaha mah pek usaha ngan ditangtukeun ku Allah. Pokona mah heula anan jalankeun we usaha urang ayeuna mah. Ulah nepi ka putus harapan urang. Najan balelol ngaji dek di mana we jalanna mah kamar ieu tos diuningakeun di lembur situ. Ayeuna urang rek ngagoreng lauk butuh minyak. Minyak moal beunang lamun urang teu melaka-lapa heula. Laras gitu. Laras gitu. Geus ngalaka-lapa teh ngadagoan sekian tahun, 5 tahun saeutik le. Terus gitu moal bisa mun teu naek. Geus bisa naik tuluy ayeuna ngalaka-lapa teu bisa lamun teu dipesek cangkangna geus pesek tuluy di butik, geus di butik tuluy diparut, geus diparut ka karak, ditagenkeun ditaheurkeun. Jadi we minyak. Ayo ngagorengna iraha. Ayeuna mun ayeuna ngadagoan melak heula tek tulus. Nah, kitu. Model urang teh kudu ibadah cenah ka Allah, salat, zakat, puasa, haji di antarana. Kitu. Kapaksa ieu kudu cek Quran, cek hadis. Leres gitu. Barang muka Quran hadis, Quran teh bahasa Arab, hadis teh bahasa Arab, kapaksa ilmu kabeh ilmu bahasa Arab kudu kakuasai ku urang. Narek sabaraha puluh tahun gitu. Atuh kitu mah ngadagoan asakna meureun. Dek geus salat mah. Moal, kudu kumaha atuh? Aya carana lamun hayang ngagoreng lauk ayeuna init ka warung. Meuli naon? Korbankeun duit, korbankeun tanaga, lempang, korbankeun waktu init ka warung. Tuh, sok ngagoreng. Tah sing hade sangka tanu dipake ku urang teh minyak teh ieu teh sabenerna mah tina kalapa teh. Kapeung-kapeung mah tempo-tempo mah anu ngagoreng nama teu nyaho-nyaho acan kalapa teh siga kumaha. Padahal urang we kapeung-kapeung mah teuing keteranganna ti mana. Salat puasa jeung sabangsan teuing keun bae teu nyaho oge. Pokona langkah pertama ngagoreng make langkah kedua kakarak kartos. Langkah kedua pek ke urang tatanyakeun. Ai urang teh geus jadi warung. Geus jadi warung teh ieu teh ulah gumede. Geus jadi warung hantem ngajualan ari balanya tara. Teh. Kade ieu kitu akhirna atuh da meureun ukur sapoe 2 poe nu balanya beak. Geus kitu nya hancur perusahaan. Kudu kumaha tuh wayahna sing tawadhu, sing boga rasa. Urang teh butuh geuning najan geus jadi warung. Hayo neangan ka agen. Gitu. Tah nu boga warung teh ieu teh minyakna teh nyaho bisa nyeuna? Henteu. Nu boga warung teh bisa nyeun minyak, ukur narima ti saha? Ti agen gitu. Agen ge kitu we kudu model warung. Ulah gumede agen ge deui hantem ngajualan. Ya, bari tara balanja deui. Beak atuh da lambat laun maka paksa agen ge kudu daek balanja ti saha? Ti pabrik. Pabrik ge kitu deui. Teu bisa gumede pedah jadi pabrik, teu bisa. Darek di mana eta pabrik bisa nampung minyak lamun nu nyieun minyak teu ngalimpahkeun kana boga pabrik. Leres. Kapaksa pabrik teh ngabutuhkeun jalma-jalma ahli nyieun minyak. Jadi pada pokokna teu nu paling utama jeung unggul teh tuh itu nu boga keunggulan mah nu nyieun ti nu nyieun minyak ngadi ka mana? Ti pabrik ka mana? Ti agen ka mana? Ti warung ka mana? Tadi dia kudu ngahargaan ka ulama teh. Nah aneh ai urang ngoreh Quran jeung hadis asal leuwih bener tibatan Imam Syafi'i. Tibatan Imam Maliki. Nah aneh da itu mah atuh da tukang nyieun ngacikeun Quran ngacikeun hadis itu mah ngaminyakeun. Murid Imam Syafi'i eueuh nu mahi jadi mujtahid mutlak. Imam Muzani, Imam Buaiti, murid Imam Maliki eta we. Kabehana ge da muqallid, kabehana ge mujtahid sote pan engke dibagi disebut mujtahid teh aya mujtahid mutlak, aya mujtahid madhab, aya mujtahid furu, kitu mujtahid rupa-rupa. Ieu kelas mujtahid mutlak, mujtahid mah keukeuh we Imam Syafi'i, Imam Maliki. Tah tukang nyieun minyak teh. Ai urang naon? Urang mah tukang balanya ka warung. Nu rumasa teu bisa nyieun minyak kitu. Da urang mah lamun dek nyieun minyak moal angeus atuh da, dek iraha kagoreng laukna, moal am daharna ge. Leres. Oh, jadi si horeng cara-cara teh panginten aya sabaraha rupa cara.
hayang nepi ka minyak teh sabaraha rupa mata tong kaget jalma loba nu teu katalar Quran hadis tapi jara diwali narepi ka Allah taala teu katalar Quran hadis nama entong kaget naon sababna meureun manehna mah daek balanja goreng teu loba acara balanja goreng kitu balanja am di dahar nya teh ngamontokan we leres gitu. Ya mah lain, kuring mah teu percaya ieu minyak teh meunang ti kebon teu meunang tina kalapa teu percaya kuring mah. Gehantem teu percaya kudu kumaha tuh. Kuring mah rek ka ditu we kitu. Ka mana rek nyieun ku sorangan. Anjeun sorangan teu nepi-nepi. Meunang batur teu dipake kitu. Teu meunang sorangan teu jadi-jadi nu kitu ngaranna. Leres. Caprak geus kitu mah. Leuheung tah menang batur teh dipake da sabenerna mah dipake menang batur teh ngan bakat tingkat tutupan ku bodoh we jadi we gumade asa make lain menang batur padahal geus tibeh ditu menang batur heula teh gerebek sok mana kabeh ulama besar kabeh nu meunang nyieun sorangan kabehana ge ngaji ti hanap heula salat cenah ceuk ulama heula memeh nyaho memeh ngaji Quran jeung tafsir teh nah rek kumaha ngalakona salat na ti budak kitu langsung make hadis apa langsung hadisnya udah menang batur heula atau kabehna oge hadisna terjemahanna penafsiranna kabeh menang batur contohna kieu terus eusina mah kabehna ge menang batur heula ngan ku sabab bodoh akhirna teu rumasa menang batur tuluy ngotek tak sorangan teu nepi-nepi nu ieu dipoyok dilebok nu kitu ngaranna mau dipoyok di lebok dan ditanya mak tadi ku abdi ditanya jelemana tadi ditanya nanti mana tuh salat urang we lah ti mana sebut hadis langsung ayo kembali kana Quran hadis nanti mana bener eta teh ceuk Rasul yakin panggih henteu apaan aya ieu cenah kitabna kitabna meunang nyieun Rasul henteu aya nu nulisna lain berarti mungkin salah berarti itu 100% bener henteu tuluy engke anu ngajabar-jaranana lain Rasul mungkin salah nu nerjemahkeunana lain Rasul mungkin salah nu nyimpulkeunana lain Rasul mungkin salah nu nyontoanana lain Rasul mungkin salah kabeh lain Rasul mungkin salah doi ceuk jelema biasa lain Rasul mungkin salah soheh oge kitu nah hartina surga nu rek kareh ku urang tentu can karuan ai paseana geus cek pikir ku urang na urang lain jelema belegug teh bang belegug-belegugna jelema eta teh teu kudu dihadisan ieu mah ngobrol teh tanya we akalna kitu tah ya ulang manehna teh nya kakara kaharti urang heuh pake kitu ayeuna mah teh sing kaharti ku sararea ta urang teh kitu ayeuna urang sadayanakeun upamana ayeuna urang teu bisa maca Quran teu katalar Quran keun we ayeuna aya jalan keur nepi ka Allah aya kumaha sing daek balanya ka warung sing daek balanya ka agen sing balik balanya ka pabrik omat gitu deketan tak tukang nyieun minyak tong dijauhan di deket dijauhan mah pabrik lagi hancur atuh da ya atuh ada bangkrut meureun aya tukang nyieun minyak kabeh di musuhan nah ai pabrik rek mabrik naon ieu teh pabrik minyak ai tukang minyakna di musuhan rek dibere moal deketan tukang nyieun minyakna deketan da urang mah ieu teh duka kasabaraha hiji tak ka nyieun minyakna teh duka kasabaraha ratus sih urang mah ieu wah salajengna dicontohkeun ieu syariat tarekat hakikat ku ulama dicontohkeun seperti minyak teh tah hakikat teh seperti minyak ari syariat tah seperti kalapa ya kalapana ai tarekat seperti mesek ngabutik marud jeung sabangsana ai hakikat tah jadi minyakna kitu urang hayang nepi ka Allah teh kudu kitu sok tincak heula kumaha carana syariat teh tarekat teh kumaha carana ditincak sakedik demi sakedik ku ayeuna kitu maka ilmu nu ku urang kacepeng katampi ti para ulama diusahakeun ku urang diamalkeun sok sanajan 1/10 tinu dikanyahokeun ku urang badal zakat gitu badal zakat pare gitu najan 1/10 gitu
lumayan sakitu ge alhamdulillah nuntut diamalkeun. Tah ieu teh urang teh kikieuan teh nyata nuntut ngamalkeun. Ngaji peuting-peuting nepi ka janari kitu nyata diajar ngamalkeun. Narek iraha atuh diajarna. Kitu. Salajengna urang teraskeun hancana teh halaman sabaraha? Nu mana? Yuhka. Yuhka anna ukhta Bishrin. Nah. Nyarioskeun ieu mah nuju nyarioskeun tarekat. Ai tarekat teh kaapikan, kateguhan. Ya, ai tarekat teh kaapikan, kateguhan ari apik teh dibagi tilu. Aya apik, adil. Kitu. Apik teh aya apik jalma adil, aya apik para solihin. Apik teh kitu, aya apik jalma-jalma nu muttaqin, takwa, bener-bener takwa. Ari apik jalma nu adil mah kitu. Kitu tah eta geus tinggalkeun aya nu jelas haram mah. Kumaha anu remeng-remeng, remeng-remeng mah digayem. Eta mah teuing da teu nyaho atuh urang mah. Ieu duit teu nyaho teuing, pokona mah sok tarima dahar we dahar satungtung teu nyaho mah. Di mana geus yakin kitu urang tinggalkeun tah eta teh apik jelema adil gitu. Aya apik jelema soleh. Ari apik jelema soleh mah lain kitu. Nu remeng-remeng ge palalaur kuring mah. Kitu tinggalkeun nu remeng-remeng teh moal kuring palalaur kitu. Najan katemongna mah ieu teh da ceuk fikih mah halal itu ceuk fikih mah teu angan kuring mah dek ditinggalkeun we daripada engke ternyata di kemudian hari eta teh haram. Andai kata kuring teu nyaho umpamana tuluy dihampura ku pangeran anger kuring teh meunang wiwirang heula anger gitu meunang wiwirang heula ngan dihampura alias aya salah heula aya jalabat darajat nu sampurna mah teu make jeung penyepret heula teu jadi cepret heula ku Allah taala teh ditunjuk-tunjuk heula teu nasiah ngakan barang haram deuleu teu da teu terang kula teu apa nasiah eta teh haram jelas gitu mun teu terang heuh sia dihampura aya teh nyaho mah teu tapi disia-sia heula da eta wae kanu apik eta aduh kanu apik mah da salamat oleh na make kudu dahar teuing da teu dahar eta ge moal matak modar kitu pan ceuk urang aya nu apik solehin mah. Nah, makin mana itu ulah nyaritakeun fikih ieu mah. Ulah nyaritakeun fikih. Heuh da ceuk fikih mah halal geus aya mah ulah dahar. Ieu lain nyaritakeun fikih mah lain. Lamun maneh teu ngadahar eta aya kumaha tah? Paen teu? Tah kitu. Ai maneh boga akal? Boga. Lamun bener maneh boga akal, nu mana rek dipilih antara ku Allah taala ditunjuk-tunjuk heula hakikatna teh make nu haram jeung urang dina hakikatna teh bersih awak urang teh teu kacampuran nu haram nu rek dipilih nu mana mun maneh boga akal hanya nu bersih heuh eta kitu rek ieu mah erek milihkeun kana akal ya akal teh ieu teh apa dicek heula sampurna jeung henteu sampurna urang teh gitu akal urang teh dicek ke urang di antarana nuduhkeun kana berakalna jelema teh nyaeta jelema anu apik dina sagala perkara ciri berakal eta teh jelema teu apik mah teu berakal mah singkat talar Quran hadis ge nu katilu apik teh nyaeta apikna jelema anu takwa disebut waraul muttaqin. Ari apikna jalma nu takwa mana kumaha apikna jalma nu takwa mah lah eta mah teu make sali-sali nu halal ge ditinggalkeun paling ukur sautak saeutik ala kadar ngaganjel peujit we ala kadar mamarene mah salamina saum aya tempo buka saum teh ukur sacomot sangu garing ambeh tangke teh mamarene mah geus sacomot kitu teh ya geus kira-kira sajam 2 jam logok deui we anjeunna mah dilogok deui sina kaluar deui gitu tah paingan atuh tatarekelan ngudag sakabeh para ulama di zaman harita mamarena da mamarena mah jadi ulama oge tos sepuh tukang ngaci mamarena mah balangkeun eta paragi ngaci teh aing karibuh-ribuh ikieuan mending ngaji gitu tukang ngaci teh lus we ka Ama Cibaduyut dugi ka teras salami 3 tahun sareng Ama Cibaduyut lajeng mukim di Mekah sekitar 11 tahunan ngahiji sareng para muhaddisin mufassirin aduh biga sohor atuh di Mekah teh mamarene teh
Dugi sohor kagagahan kasaktian karamat mamarene teh dugi sohor kaunggal negara gitu. Ya, padahal anyar gitu marene teh. Tah gitu dongeng ayeuna anu kaopat ya ieu mah nu puncak nyata nu kaopat mah anu leuwihna ieu waro anu puncak mah nyata waro atanapi apikna jelema para siddiqin. Wah ieu mah da teuing di zaman ayeuna urang. Wah duka atuh. Nu kumaha nu kitu? Nu kumaha nu kitu teh? Pokona mah ngaran nu apikna jelema anu siddiqin mah anu kacida benerna ningalkeun sagala rupa perkara anu bebas tina bahaya. Ngaran aya pibahayaeun di kemudian hari pokona geus we bebas. Bener-bener rek dahar ge istihoroh heula. Allahu akbar beribados. Ningal akhlakna para wali para ulama lajeng maca kitab-kitab para aulia geuningan kitu batur mah rek dahar teh istihoroh heula. Kumaha rek dahar istihoroh heula? Can aya jawaban mah teu wani. Rek kaditu kudu make istihoroh we gitu. Barang beli naon kudu make istihoroh. Aduh eta mah geus eta mah geus. Geus eta mah geus. Gerang ke ka payun dongeng. Baheula mah da rata we lalaki teh yuhka. Dawan Imam Abu Bakar radhiyallahu anhu yuhka dihikayatkeun. Anna ukhta Bishrin al-Hafi radhiyallahu anha. Imam Bishrin al-Hafi waliullah anu masyhur. Baheula Imam Bishrin al-Hafi teh zaman Imam Syafi'i kitu zaman Imam Maliki itu ulam inohong kawalianana gaduh saderek istri teh ta istri saderekna teh Ja'at ilal Imam Ahmad sumping ngadeuheusan Imam Ahmad Imam Hambali wa qalat pokel naros ka Imam Ahmad masalatun gamparan ieu abdi bade tumaros ka paduka aya naon rek nanyakeun naon mak teh kieu mak teh karsa ajengan inna sayaktosna jisim abdi naghzilu fi sutuhina abdi teh osok ninun di loteng fatamurru bina masyailut tahiriyah ya fatamurru ngalangkung weh gitu ka abdi nuju ninun teh ngalangkung eteun poek abdi teh ngalangkung weh harita teh aya aleutan obor-obor tahiriyah teh gebrulan atau tahiriyah wa yaqau syu'au alaina tidinya aya sinar kana tempat ninun abdi aya cahaya teh afaya juzu nah kenging kaulanun lana kanggo abdi al-ghazlu ninun fi syu'aiha itu nganggo cahaya batur. Aduh waduh masyaallah. Faqala Ahmad maka naros Imam Ahmad man anti saha ari maneh afakillah aduh bagja maneh saha maneh teh bagja maneh faqalat eta ngawaler eta istri teh ukhtu Bishrin al-Hafi abdi teh gambaran saderekna Bishrin al-Hafi teh fabaka ngagoak Imam Ahmad aluk-alukan nangis ngagoak eta kaapikan nepi kitu aluk-alukan nangis Imam Ahmad wa qala dawan Imam Ahmad min baitikum yakhrujul wara'us sadiq ya mere beja ka maneh ti imah maneh ti imah anjeun geus kaluar kaapikan bener-bener kaapikan siddiqin teh la taghzili fi syu'aiha umat bener anjeun ulah wani-wani ninun dina cahaya eta urang segenah ningan anu rata-rata make caang batur kitu ngahaja maca heula ningali heula kana neon batur gitu imam batur ngaliwat ge urang rek ninun gitu bisi campur jeung cahaya batur teu menta idin heula ye teu menta idin heula aduh masya Allah tabarakallah
Masya Allah, tabarakallah. Gitu. Dongeng deui. Wakila carioskeun deui, inna Malikan. Sayaktasna Imam Malik ibn Dinarin, putra Dinar, Imam Malik bin Dinar. Kudu nama make alif Malikan teh nya. Inna Malikan gitu, ibn Dinarin. Inna Malik ibn Dinarin sanyana Imam Malik bin Dinar maka sabil Busrati, maka teman-teman linggih di kota Busrah arba'ina sanah salami 40 tahun. 40 tahun ya. Falam yasiha lahu, maka teu pernah ka mantenanana ayak kula nuang mantena syai'an kana saperkara oge min tamaril Busrah tina korma di kota Busrah. Wala minurut biha teu pernah nuang bangsa cek urang mah anggur-anggurna teu pernah. Teu pernah hatta mata dugi ka pupus walam yadzukhu teu pernah ngaraosan-raosan acan. Wakana sareng kabuktosan anjeunna idzan qada waktu rutab, di mana geus selesai geus dugi kana waktu naon panen mupu ieu mupu anggur qala ngadawu anjeunna ya ahlal Busrah he urang Busrah hadza batni tah ieu beuteung kaula mah mana qasomin husyai wala zada fikum teu kurang teu leuwih henteu teu kurang anger kuring mah can pernah ngasaan anggur can pernah jadi tuh. Wakil ali Ibrahim bin Adham ditaros Imam Ibrahim bin Adham waliullah ayeuna naros kieu ala tasyrabu min ma'i Zamzam, nah gamparan linggih di Makkah salami-lami nah gamparan tara ngaleu cai Zamzam. Faqala ngadauh anjeunna laukana lidalun la syaribtu, mun kami boga timaan mah kami terek nginum. Dan kusabab teu boga timaan sok parabut bae. Sieun dolim ngadolim batur tuh pernah ngaleu cai Zamzam. Man ayeuna mah ngahaja. Nyeret batur ngahaja. Ya. Resep nyeret batur. Malah lain ukuran nyeret batur, ti dieuna keneh rek init silih sikat sit init ka Makkah pribados nguruskeun sabagian sepalih jamaah haji ieu. Nu bade angkat ti Sumedang bade nyusul tos tutup kitu. Cek pribados mah aya jalan ngan jalan teh ngageser batur pribados teh wawuh jeung dirden bimas hajina pamubarok kenal caket sareng pamubarok teh lain lamun ku pamubarok di pasihan langsung tak ieu jatah ngan ieu teh nu batur bisa babari ku abdi babari kana kumaha aduh aing rek ka Makkah kumaha ieu mah urang nu wajar-wajar we pokona uruskeun ti handap nu nguruskeun dibere duit kop hayang sabaraha nguruskeun jik init ka Jakarta uruskeun teu hasil dugi ka teu baik asa hati handap we jalurna urang mah jeung nyikat nu batur aduh bahaya ya mah rek init ka Makkah babari suka sikat mah atuh wawuheun jeung menterina ge ngan pada henteu pok we teh dicaritakeun we kitu keun bae akhirna teh tiasa angkat aing keun atawa daripada ayeuna kudu nyicingan doraka aduh teu wani bahaya gede ieu kitu. Yuhka dihikayatkeun deui wallahu alam bissawab. Cekap segitu mudah-mudahan segala urusan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.